wudu na Kanjeng Rasul. Jadi cai wudu tilas anu ngecelak anu keur ayeuna Kanjeng Rasul ayeuna ngawasuh rarai ta cai anu nyurulung ka hanak teh ku Sayyidina Abbas masuk di tanean nah di tanean ku wadah atawa di tanean ku pananganna dikumahakeun dileueut dileueut naon tabarruk kumaha eta Rasul jempe we tah jempena ieu jadi hukum kana meunangna tabarruk. Oh mun ku jelema zaman ayeuna bakal dimusyrikeun tah Sayyidina Abbas teh. Kitu ku jelema zaman ayeuna mah da kitu teh. Jadi nu ngaran tabarruk teh para sahabat teh ngalakukeun. Terus aya deui Ummu Salamah Kanjeng Rasul nu jobok ya. Daerah Arab pan panas renung kesana teh. Gitu. Eta ku Ummu Salamah di naon di krik disusut kesana teh gitu. Kana ku kain disusut dicanak ka bumina kesangna Kanjeng Rasul teh hiji waktos kapenna ku Kanjeng Rasul nanaonan anjeun teh Gusti Rasul abdi teh cenah tabarruk we kanggo ieu cenah nyengitan ruangan jadi kesangna Kanjeng Rasul mah seungit kumaha Kanjeng Rasul jempe we aya jempena teh jadi hukum anu bener atanapi sapertos ayeuna Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dongkap ti Mekah nya ka Madinah dipapak ku para sahabat ku lagu mun di urang gitu ngaoskeun Tola al Badru saur sapalih riwayat mah bari nakolan ayeuna palapah nakolan hiji kai gitu anu dibeuleun ku kai na nu dibeuleun ku kulit meureun-meureunna mah kenang siga kenang deui kitu genyering mun ayeuna kumaha eta Kanjeng Rasul jempe we tah jempena Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi hukum kana meunangna tuh aya deui perkara anu teu diparentahkeun ku Rasul teh teu jempe Rasul teh ngan dipigawe ku Rasul teh sapertikeun salat sapeuting eta teh eueuh parentah ti Rasul teh eueuh parentah ngan ku Kanjeng Rasul dipigawe teh eta jadi hukum kana meunangna salat teu eureun-eureun nepi ka subuh ti Isya teh gitu. Jadi bicara Rasul itu banyak tak perkara-perkara anu datang ti Rasul tah eta teh perkara-perkara anu bener tah eta siratal mustaqim teh aya deui perkara anu datang ti para sahabat siratal mustaqim teh nya aya deui anu datang ti para tabiin bener teh aya deui anu datang ti para atbaut tabiin aya deui perkara anu datang teh ti waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ti kiai itu ti luhurna Rasul terus sahabat generasi kedua sahabat generasi katilu aihna para ulama ya generasi kaopat atbaut tabiin masih kena ulama ta ulama generasi kalima mawaman tabi'ahum ila yaumiddin ieu ulama geus hese anu nyesa teh kiai di akhir zaman mah geus langka ulama teh geus hese ulah disebut ulama teh bakat ku eueuh deui kitu anu siga kitu
disebutnya ulama. Da lamun diakurkeun jeung ulama anu samemehna mah jauh-jauheun. Encan layak disebutkeun ulama teh. Gitu. Encan layak. Ngan ku sabab ieu anu panghebatna baik dina kailmuan, baik dina akhlak, baik dina ibadah anu aya ieu-ieuna maka eta disebut ulama. Padahal lamun ayeuna direnengkeun jeung ulama anu samemehna mah teu layak jadi ulama teh gitu. Itu ti golongan wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Matak di akhir zaman mah gelarna teh lolobana teh kiai, ustad, abuya, pangresa, ajengan, macam-macam. Kitu nya. Ta eta teh bener teh bisa datang deui ti dinya. Ngan memang ngarunutna ka dituna mah parat ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngan anu menyampaikan kana eta bener berbeda-beda. Berbeda-beda. Taku beda-beda na anu menyampaikan bener bakal beda-beda carana oge, beda-beda carana oge. Di kalangan para kiai mapan ayeuna ngadonga teh nya kolot baheula geuning kiai hayang masyarakat asup Islam. Orang Hindu derepang nyieunkeun ayeuna candi. Ajengan nyieun candi coba. Kitu nyieun candi. Eta teh rek ngislamkeun. Ulama teh nyebarkeun Islam teh make candi. Di kalangan Hindu teh nyieun candi. Tujuanna rek ngislamkeun. Bener we arasup Islam. Diturutan ku kiai dek mawa masyarakat ke tempat ngaji. Aya nu ngadu hayam miluan ngadu hayam kalah jadi bawa hayam jeung kiai-kiaina. Itu kiai der miluan gapleh kalah kabawa gelo jeung kiai-kiaina. Subuhna ge kalah kaberangan berjamaah. Da kapleh nu sabeuting. Tadina mah rek Islamkeun tapi kalah milu Islam. Itu naon sababna sabab kelas berbeda, kelas. Matak cara ge berbeda, dibatasi, gitu dibatasi. Mun caman ayeuna kiai nyeun candi geus piomongan. Naon sabab beda lain kelas. Nyeun masjid wae teu payu komo nyeun candi atuh pada musir meureun. Nah, perkara-perkara sirotol mustaqim gitu terlepas eta teh ti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ti para sahabat, ti para ulama, ti para kiai. Ngan pedah lamun sirotol mustaqim geus dicekal ku kiai, eta bakal pacampur. Naon sababna? Sabab nu ngaran ustad, nu ngaran kiai eta mah omeanan. Jadi justru dirina ge keur ngomean gitu. Ngan ku sabab hayang gede ganjaran bari ngomean batur. Eta mata kalamun aya kiai teh eta lain ciri geus bener lain. Jalma jadi kiai teh lain ku sabab geus bener. Ku eueuh deui we. Itu eueuh deui. Geus atuh masjid lamun teu ku kiai ku saha deui. Itu lamun lain ku ustad ku saha deui. Ya. Ata bener teu bisa datang ti kiai ngan ku sabab kelasna kiai maka dipangkat kiai mah tong aneh. Bakal loba salahna, bakal loba kurangna tong aneh eta mah. Ngan anu jelas salahna kiai teu meunang dijadikeun dalil ku urang, teu meunang wah kiai anu ge anu komo urang teu meunang kitu. Ya. Naon sababna? Sabab kelas kiai mah beda deui. Lamun dina cau mah kelas butitina. Kitu lamun dina kusen mah ari pangkat rasul mah pantos surgana teh kelas rasul mah diibaratkeun inten berlian. Kebur heram pikabitaeun pikaresepeun. Kelas ulama mah tina kai jati gitu.
tak kelas kiai kelas ustad mah kai alba kahujanan buruk we geus itu epes dicocok tapakan gitu kacayan buruk. Nah, jadi nu ngaran ustad mah eta teh kelasna teh panto surga ustad ge kiai ge panto surga ngeun bahanna tina kai alba. Mata tong aneh bila mana gampang kasinggung belikan polontong ogohan tong aneh kiai atuh kitu hese di papatahanana teh kiai mah naon sababna hese pan teu biasa di papatahan da biasana oge mapatahan gitu jadi tutuman di papatahan teh. Nah itu jadi aya kelemahan kekurangan teh pasti bakal aya da ngaranna ge kiai anu diibaratkeun teh mah panto anu kusena tina kai alba. Ta urang mah geus dilatih geus diajarkeun ku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyikapi sirotol mustaqim anu datang ti kiai. Ku Rasul mesti dicarioskeun unzur ma qala wala tanzur liman qala. Tingali kitu omonganana tong ningali nu ngomongna.